narahan cenah eta Ninirho teh geus si Anjel sing gaul di kebon. Nya kieu we keur ngalamunnya Anjeli. nya Di imah para rusingnya lah. lah. Para rusing rarudet lah, mending di kebon Di kebon ngaredeng. Yo, eta si Sapri tadi geus nipu di wae. Nipu naon deui wae sih. Eta si urang teh ngulikeun si iyo. Aripek teh ku si Sapri teh dituduhkeun wa kebon si Haji. Si Haji mana? Si Haji Iroh. Oh. Terus kebon kumaha? Oh, nya tungtung nama si Iong. Eta nasa potong anggeus duit nama ku si Sapri. Duit kuliah Ci Iroh nama, ti Haji Iroh nama. Ya ilaha illallah si Sapri teh kudu di eta tadi karungan heuh. Nipu eta teh. Ini ampun nya jelema teh kuat uyuhan hirup nipu wae. Urang karungan san awakna ge begang wae nya. Aja sae saru. Amit teh. Amit teh. Ayo karungan hayu ayeuna nama. Eta karung eta mah mawa karung eta. Mawa. Nya padahal mah. Ini urang karungan yuk. Hayu karungan. Icun enggak ditutup. Alah. Ya nama urang ngalacengek we lah yuk. Ayo. Ngacengek lah mun aproknya si Sapri urang langsung karungan ya. Ayo. Kita jelema pika sebeleun tah emang kudu diberi pelajaran. Lah. Ayo. Ayo sini. Goblok banget. Nih, itu si Sapri lain nih. Asa-asa wau. Lain asa wau bener sih gana Anjeli. Mana? Itu si Sapri lainnya. Itu si Sapri. Jika nama tuh. Langsung Wau sih. Hahaha.